Bisa tuh. Kali. Wah, ada. Aduh, juga cair lah. Dari ayah tuh. Aduh, kita protein teh 40 tahun. 10 tahun diajak ngobrol tuh nah. Astagfirullah. Jadi apa tinggal paling dia Pak? Paling dia biasa apain ke paling dia. Sakacana abdi ngahaturkeun nuhun atas nami di Padepokan Parukoyan. Rekan-rekan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Olahraga urang di Eli, ikan tuna ku Mbah Gopal. Almarhum Mbah Gopal. Ya tekan ini luar biasa. Ku anak-anak muda nu aya di dieu. Laras urang sate acan dilajen deui ieu pokona mah anu gokil-gokil ti awi di bibir-bibir awi. Abdi hoyong hadangu teh nya komentarna seputar panginten kegiatan ieu mangga ti sawiosna sadeana panginten masih ke komentarna mangga dikawitan ku kan. Sampurasun. Amin. Kegiatan ieu saya Dilajeng ku Mbah Gopal panginten. Astagfirullahaladzim, abdi anu bae ka Mbah Gopal, hampura. Wah, tapak abdi lomba tapak. Ieu Pak, tapanya ieu teh dina urang ngayakeun acara kaliming dina raraga Mi Elin. Urang nganturkeunna Mbah Gopal atos 40 dinten panginten. Aku mohon ieu teh kumaha menurut kesan-kesana. Mohon di Mbah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Ngenaan anu kapayu ngenaan jadi kegiatan ieu kegiatan luar biasa. Sajri yang kuring kanggo para nonoman oge Tuhan anu sami-sami rawuh di banten-banten abau uti sabatulang pasti kene biasa nyuntingan di ieu olahraga. Saya bisa biasa kamu boleh tidak budaya sudah yuk sadaya khususnya di olahraga sanes meeling dinten ieu pamit lepat di tengah Abah Gopal anu kacida simpuling ajrina ka mantena kanggo simpuling pribadi mah sapribadieun Abah Gopal teh simpuling lanjut simpuling sobat simpuling segala simpuling kenging pangabdi dina urusan kesulitan dina urusan segala di Pantena. Kan itu kadieu teh biasana kadina teh tahun 2000-an simpuling tiluan wae kan itu kadieu sareng Mbah Gopal sareng Abah Tulang baru dak masuk di kota Cipreoma. Wih, mau Dapatkan tahun 8 salatan Bapak Gopal ayeuna di Bangsi mati ayeuna mah di tahun 72 kami telepan itu nah kuring bisa tinggal para nonoman